Nuhunnya kayak sonten ka dieu deui kan bade ngalamar damel. Mun siap tong hilap makan. Makan mata kedah diingetan mah salat. Irahan ya orang boga budak jeung intu bagja jigana hirup di imah teh sorangan we hayo boga budak mah pasti diajak ulin enggak poe. Bu, bade diwantosan atuh. Ah teu kedah neng, biasa ku ibu. Bu, sanes kumaha wantun ieu teh. Saatos tepang sareng Bapak di lembur teh meuni prihatin. Prihatin ku naon neng? Bapak teh tos teu gaduh pakasaban, luntang-lantung, jiga jalmi nu teu puguh arah. Lah ni karunyanya. Nah tuh lainna dibeklan ku neng saat teu acan angkat ka dieu teh. Atos eta ge Bu, mung ayeuna teh Bapak teh hoyong motor kanggo ngojek. Dadah teuing geulis. Pami hoyong motor mah seueur motor padamel neng. Candak we hiji kanggo Bapak di lembur. Ah wios Bu, teu kedah bade gugunuk we kanggo mantosan Bapak. Ah tekenging neng, tekenging damel. Biasa candak mu ibu hijinya. Nya atuh wios ari kitu mah abi nyicil we ka ibu. Ayeuna abi bade sakantenan milarian damel. Hiap geulis tong sedidinya. Tuh neng tinggal ieu teh jaga jangan warisan ini oke. Bagja. Nuhun neng. Asalkan neng kudu nyaah kudu nurut kamu jadi kolot. Tuh neng bili bade nyanak motor mah seueur motor mah. Nu mana Bu? Tuh itu aya Vario sadayana sok bade nu mana. Nu Vario we Bu. Ini satu ya. Okay guys, welcome to vlog to my welcome guys. So vlog, so let's go vlog. Cahaya yang sangat cerah dan mentari yang sangat berdikari ya guys ya. Di sini kita akan ngevlog. Oh guys, ada helm nih. Guys, kita review helm ini. Kayak helm monyet Upin Ipin guys. Jelek banget, putut pisan. Go vlog. Wow, well.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kita akan mereview orang-orang di sekitar kita. Dan hari ini alhamdulillah masih cerah. Cerah secerah hatiku dan hatinya. Dan siapa itu? Kita lihat guys, kita review. Hey guys, siapa lu? Anjay, begitu halus Wah, jika galangan rempak. Allahu Akbar, eta kacida rek jemput awewe depan gang. Ini era-eranya guys. Ampun teuingnya, ya Allah. Oke, terima kasih sekian dan terima kasih dah hatur nuhun. Itu bela. Well. Normal lumayan dia yang konten nge-vlog ya. Normal. Bang. Bae orang banget goreng oge. Boga kabogong ai mang boga teh. Nya sih. Urang mah jomblo. Progres ingat tarik ya. Halo guys, welcome vlog my to guys. So vlog like vlog. Oke guys, sekarang kita nge-review. Aduh, hari ini sangat cerah banget. Kita nge-review. Ada orang susah guys. Lihat mukanya, susah banget mukanya mah rusak. Ya mungkin tidak bermanfaat sampai kiamat guys. Lihat guys mukanya guys, balangsak banget. Karunya khawatir guys. Hahaha. Atur nuhun mang. Goblok gawanian. Wow guys, ngeri guys. Ngeri guys. Ayo siapa wanian kaing? Kayak ku aing dicegat aja balik ngaji. Ngayon di-review nya nyawa aing geus sarua yang siga vlogger gitu. Iraha nya aing jadi vlogger gitu euy. Aku pulang dari kerja. Aduh, dang, pusing dang. Aya nama jelema kaitu ka dieu unggal isuk-isuk jang burbar jang pada neangan gawe pada digawe kula ayeuna masih kana neangan gawe masukan pates uduk-uduk daca. Aduh jang kumaha ieu urang euy hirup kumaha jaga jang yen pikeun ka kieu lalampahan ya Allah jang kunaon teh? Nyeri hate. Nyeri hati ku sajang euy. Urang di-review ku vlogger dari atas sampai bawah sampai kaki. Nyaho kaki urang teh budug. Aduh, wanian eta vloggernya jang euy. Terus kumaha tuh ka yang mana ayeuna? Aing mah hayang nyitak ke jelema eta mun pagi pan citak lah. Urang teh geus pada dewasa ayeuna teh. Tidak selamanya kita harus menjadi petarung dan pemabuk. Sudah saatnya kita berbenah, Jang. Nganggo satu, urang hayang jadi vlogger. Aduh, yang ngeplog mah ayeuna karek ngeplog jeung mamang hayu ayeuna keneh urang ngeplog jadi vlogger ya. Apaan teu boga HP-na? Sok kumaha rek ngeplog na ge dawa HP.
Nya euy. Kumahanya HP mamang harus dibawa ke pemajikan dipakai budak pesantren. Yang geus kieu we Jang. Sakirana emang kudu teuing mah yeuh, kekeh teuing kudu make HP ngeplog. Mamang ayeuna rek ikhtiar dengan HP nya. Juga tuh dengan HP ari nyaah ka urang mah. Yang geus daguan ku Ujang. Balik ayeuna mamang mau HP sugan doakeun we. Yang geus atuh hayu assalamualaikum. Sampurasun. Jang. Nah, mereka ada Jang. Biasa mang, amang Katria. Katria. Jang, ye. Nu datang ka dieu teh lain jalma samanea hungkul Jang. Tilu manea. Tria teh bentang parawan di karesidenan ieu. Menak nu mana datang ka dieu. Ayeuna ye Ujang ye. Kari-kari datang ka dieu bari jeung teu mawana naon ye. Naon banggakeun? Nya mang soal fisik mah urang eleh, soal penampilan oge urang eleh, omong soal harta mah urang eleh. Tapi lamun ngomongin sanu paling eleh, urang anu meunang. Jangan bersedih, jangan murung. Hari ini kita jadi vlogger. Mana tuh? Aje. Aje bosman. HP euy. Apapun yang terjadi, bosman selalu ada solusi. Tuh, Jang, bisa menjadi vlogger Jang. Mana, Ceng? Aduh, pas Wah, bener euy. Kurang ka counter we Jang namanya. Hayo. Jang, ke mana Jang? HP na euy. Di mana ieu menang HP? HP aing. Oke Jang, kamu jadi gembel. Oke Jang, ada orang gila kan? Ratingnya naik kan? Habis kali aing udah nge-vlog. Salah. HP halus mah tinggalin. Hai. Ayo nge-vlog ya. Hai. Ngeblog ya. Oh ya. Halo guys. Orang ngeblog. Orang ngeblog dunia orang ngeblog. Action. Nya mang soal fisik mah urang eleh, soal penampilan oge urang eleh. Tapi Lamun ngomongkeun ka rolling action. nya mang soal fisik mah urang eleh, soal penampilan urang oge nu eleh. Komo soal harta mah urang oge eleh. Tapi lamun ngomongkeun soal nu paling Action. nya mang soal penampilan, Keep roll. Action. nya mang soal fisik mah urang nu eleh, soal penampilan oge urang eleh. Komo soal harta mah urang nu eleh. Tapi lamun Ngomongkeun. Keep roll. Tapi lamun ngomongin keep roll action. Tapi lamun ngomongkeun sanu paling eleh, urang nu meunang.